Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, tepang deui sareng sim kuring pun Afna Nur Ajija dina acara Warta Semande TV. Dina danget ieu, sim kuring bade ngadugikeun warta ngeunaan gawir longsor di Cianjur. Pamiarsa, nyanggakeun iber salengkepna. Longsor gawir nutupan jalan utama nu nyambungkeun antara kota Cianjur sareng daerah Cianjur Kidul nu kajantenan kaping 8 April 2020. Kejadian ieu ngajantenkeun akses ditutup total sareng patugas kedah nyebarkeun alat berat pikeun ngalingitkeun longsoran. Gede. Musibah gawir longsor sajangkung 20 meter direkam ku kamera warga. Gawir nu longsor pas ayana di sisi jalan utama Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat. Material longsor nutupan jalan utama Sukanagara anu mangrupa akses di kota Cianjur ke daerah Cianjur Kidul. Hanteman longsor oge hampir-ampiran nabrak supir motor anu ngaliwat. Sanaos henteu aya korban jiwa dina kajadian eta. Longsor tina gawir oge ngajantenkeun warga dina barisan lapak di sakuliling lokasi panik. Aranjeunna parantos lompatan keluar pikeun nyalamatkeun diri nalika longsor kajantenan. Kejadian longsor ngajantenkeun patugas ti PUPR Cianjur ngaluarkeun pagakas berat pikeun ngabersihan material longsor. Numutkeun ka patugas pikeun ngalancarkeun kagiatan ngabersihan longsoran, aliran lalu lintas ti kota Cianjur ka daerah Cianjur Kidul dialihkeun. Janten para pangendara kedah ngalangkungan jalan payuneun alun-alun kantor Kecamatan Sukanagara. Pamiarsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna, ngawakilan Ais Pangampih Semande TV, sim kuring pun Afna Nur Ajijah sejak amit mungkur amit mundur. Hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.